la 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 duh kembang Tanjung, kembang Tanjung sayangan. Aduh abdi kayuyun padangan diserangan Mama Alis, kayuyun tuh diajakan. Kembang Tanjung padang diserangan Mama Alis, nu gaduh incu genep barubu abdi kayuyun, kayuyun teh diajakan padang diserangan Mama Alis, nu gaduh incu genep barubu kembang Tanjung raranggeyan padang abdi kayuyun Mama Alis nu ngagaduhan incu genep barubung sayang. Mama Anissa disarangan Mama Cika aturan wilujeng tepang abdi kayuyun Mama Cita pedagang kupat tahu keliling anu bager. Kembang Tanjung adis anu mana disarangan ku Teh Cici anu bager. Teh Cici pedagang bubur kacang ijo keliling anu sayang. Kembang Tanjung, kembang Tanjung sisi cai abdi kayuyun Reda Putra Tunggal Puspita Mama Sultan anu bagus. Kembang Tanjung, kembang Tanjung sisi cai padang abdi kayuyun Mama Alis nu ngagaduhan incu genep anu bagus. Kembang Tanjung, kembang Tanjung sisi cai aduh abdi kayuyun padang Pak Haji Murbai cukup 2 pahlawan anu bager. Kembang Tanjung, kembang Tanjung raranggoyang Pak Haji Murbai anu mana aturan deui sayang. Kembang Tanjung sisi cai abdi kayuyun padang anu bagus. Abah emar serangan ku Pak Erkin deui Abah emar serangan ku Abah Erkin asa sepuh kitu ngapentas padang abdi kayuyun Mama Alis nu ngagaduhan incu genep anu bager. Kembang Tanjung, kembang Tanjung sisi cai Mama Anissa anu mana Mama Cika jaya
bahu keliling anu bager lalaladu abi kayoyong adis kayoyong sok kayamil Kabatanju teh cici pedagang bubur kacang hijau keliling anu bager abi kayoyong pada anu mana oyong bangkong mama alis bangkong loncat na jauh ayu urang digotong royong pada cerengan mama alis nu gaduhan incu genep anu bager Yatina naha jantan ke bawati nu gaduh incuk tilu pada ne ada di serengan aku neng sila pula keryangan cisota nyakrung aksian neng adede anu bager gantuan Kuria sorangan dede para patan Tanjung Pahlawan dipikir memang takdir ilahi Yatine Bapak Wati nu gaduh incuk tilu nah dan tenaga pada neadada neng sila bulan kernebonga cisota nyakrung yaksian junjunan bantu luasa neng dede para patan Tanjung Pahlawan kantunakeun kuring sorangan dipikir memang takdir ilahi aduh Tanjung Pahlawan pamiras kana takdir Mama Desi sing kacang asin sebang jaya pasti diri lomba mungkin sanu lepas gani ngalembang ngolembang pada kurang kumaha
Endang putra tunggal puspita Mama Sultan Abah Sultan anu bagus Darasan Magumela Satya Salala Minang Abah Nedi diserangan kumak neng kondang jaya Haturan Abah Acep mawin apa si Randi anu bager Ti abdi mah geningan mah Pacetep ama bengkong anu mana Baraman tolo heori serangan Mama Aib deng Glasari Acek bohai apa Sukanda Tedori cangkur lenggin tu anu bager Teh iyang gintu Api sandi Mama Andre Apa emang mane Doi sayang Bapak Watim nu gaduh incu tilu neng adada neng sila anu bager pisangan aku neng dede parapatan Tanjung Pahlawan aturan geningan adok Tanjung Pahlawan dia anu bagus aturan aya oyok maupi anu bager Abah Wirata dicerong kuma Isa anu mana Bapak Wati nu ngagaduhan incu tilu jaya aturan geningan mah neng adada aturan wilujeng tepat neng sila neng dede parapatan Tanjung Pahlawan si abdi mah geningan mah Bapak Watim anu gaduh incu tilu Tanjung Pahlawan anu bagus Gaweno jadi panglipur karena kalbu anu bingung goyong gandrung kapirarung Abah erekina sesepuh gintung betas jadi hari rindang di Saka mama mamis nu gaduh putra opat urang mah jama auman teh anak malu kanu neng aja eka pangmulyana gaduh angka audira security nu sampurna teh unis ajaran Maherman kos limpah dukuh kelari anu bager
anu mana pasadam aturan deui ibu dasem di adi bang ibu dasem di TB 10 anu bagus kunaon mah salira pundung pasadam serangan ibu dasem TB 10 nu ngagaduhana parkiran motor anu sayang Pak Jadi anu mana mamajal kaya aturan mamajal kaya anu bager abdi teh sono mangga ari diana pandai serangan Mama Yanti Golepak Jaya Kanang Besar aturan Wilujeng Tepan Aida Putra Tunggal Puspita Mama Sultan Abang Sultan aturan dai sayang anu mana abah diserah kumaedah gitu apun tas anu bagus abdi alim abatep mawin pasirandi kabayong bong abarama tolo eor maep neglasari aba emara diserang aku maneh anu bager kunaon mah acok bohai teh iyang tunjong teh alung teh dori jika anu geningan mah jadi api hibaradai kukupu ibarat tenangan abah erekin ayah beda abah erekin sesepuh gitu pentas anu bagus boga rupa mami anu gaduh putra opat kukupu di kahiyang awa berang aumah teh anak awa peti apa ngulin neng aja eka hibaradai au dirasa kuriti kukupu ibar tenangan teh unik ayah beda Herman Bos Limbang dukuh klari anu bagus boga rupa abah erek yana sesepuh gintung pentas anu mana mamis anu gaduh putra opat aturan abah erek yana sesepuh gintung pentas sepuh abdi dia anu bagus
jonjonet teuing panda orang kudu eling di dunia orang barang memayati golepak jaya kamu langkong salawasna walah jonjonet teuing pandar serangan mamayati golepak jaya kandang besar abdi longokan lamina saminggu hati Suryadi abdi teh kasepian teu aya nu arencangan teh karsih nu gaduh putra dua jangan yudi gulang-gulingan sorangan jangan eka tiris kaya nu ngekepan Abah Erkina sesepugin tunga bentang bara-bara nu sapa cakapok ate sobunga mamis gitu bentar sapu abdi emut waktos papacangan silin doa sili usapa abah alan siliang kulanot bisa teu aya nu ngarencangan maeda gitu ngapunten gulang-gulingan sorangan teh umi ngarendang tepon anu mangna aun mang teh anah anu bager boleh jongjon teuing urang kudu eling di dunia urang bareng amolangga salawasna teh uning ulah jongjon teuing aher mah bos limpah anu mana lamina saminggu padantona maman putpita sama nasi krijaya anu bager atera tunggulan Pak Aris mama nyai anu bager banyak sadaya sami ngalaman Pak RT aja mama ayah bager aturan banda anu bager ti abdi mah jamil tukang mentil mama Yogi anu manana Aenda putra tunggal puspita mama sultan Abah Emar maani anu bager aturan mamah dos gorela teuing sayang abdi alim kabayang bawang panda diserangan mama ayati golepak jaya kandang besar anu sayang aati Suryadi teh karasi nu gaduh putra dua jang Yudi jang Eka sayang baling bingman Abah Erki anu
lampu gintung pentas mami siapa abdi anu bager anu mana pandang aturan aduh banda di serangan Mama Yanti golepak jaya kandang besar hati yang Suryadi teh karsi anu bager kadang-dong mah Jang Yudi Jang Eka Amis Caina ngajol apa di gantaran ngajol apa di gantaran jadi pangalipur karena kalbu anu bingung Abah Edi kasepuan apa parean di serangan aku mah narami anu bagus goyong gandrung manarmi nu gaduh incu putra tilu kapiraruh sia jadi manarmi anu gaduhan putra tilu hari rinadi Joro sama Abah Edi pokok digantung Abah Edi kasepuhan paparean di sarangan aku manarmi anu gaduh putra tilu anu bagus neng arum aturan neng ai anu bager neng aneti aturan wirudata jaringin mah geningan nama sedang tahun neng ratu di sarangan aku janjet Abah Edi aturan abdi teh sono kunaon mah Abah sarem anu bager tunjung teh alu jika anu sadiati Abah sarem kasepuan tegati para babina anu bager
apa diuce anu mana geningan nama mama jampen anu bager anu sayang di abdi para kanjang bau pas nasan duara leor anu bagus mama aja esi bapak tasana di sarang anak kumar darasi anu bagus Padi wali anu mana mama janji anu bagus gurilingan Abah Edi sisi dai Abah Edi kasepuhan paparean gurilingan sisi dai mana rami nu gaduh putra tilu anu sayang kurang elia kena diri apa emar di serangan kemani di dunia sarko goda kurang elia kena diri apa Edi di dunia sarko goda apa erkini kesepuan gitu di saranganku mami sepo abdi Abah Edi kasepuan apa parean anu bager makna rami anu gaduh putra tilu aturan abdi teh sono Pacecep ama bengkong di serangan mama si borontok anu bager aturan Abah Edi kasepuhan paparean di serangan kumana rami anu gaduh putra tilu anu bager